Imam Syafi'i teh mujtahid. Imam Syafi'i moal aya 2. Tapi Imam Syafi'i pas ngaijtihad hiji masalah puyengnya. Dikadiekeun lain, dikaditukeun lain, dimusyawarahkeun jeung ulama-ulama lain teu kabahas. Tetap aya nu teu kabahas ku Imam Syafi'i ge. Imam Syafi'i ngadoa ka Gusti Allah ieu can terpecahkeun masalah teh. Aduh, puyeng. Sapoe, 2 poe, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan Imam Syafi'i teh ngaijtihad hiji masalah teh teu kabongkar sama sakali. Sapantar Imam Syafi'i anu ilmuna teh geus langsung ti Gusti Allah. 12 ban mah tah geus nu ilahar. Nyana mah geus macem-macem mujtahid atuh. Janjana mah talar Quran lagi umur 12 tahun. Nyana mah wah geus jadi mujtahid teh jadi mufti teh jadi mufti umur 14, umur 17 tahun geus langlang buana ka unggal nagara. Imam Syafi'i, tapi aya hiji masalah teu kabongkar. Nyana tetep merenung meisi saha nu bisa ngabongkar masalah ieu. Di negara Baghdad saat eta aya hiji jelema ngangon embe ngaranna Syaiban. Ngangon embe tanyana mengangon embe asal isuk-isuk ka gunung ka leuweung zohirna seperti kitu. Sore-sore balik ngagiringkeun embe. Zohirna sehari-hari seperti kitu. Teu cacampuran jeung masyarakat teu komo jeung pamarentah mah nya nama alergi jeung pamarentah. Jeung siapa ngangon be zohirna seperti itu horenganan nya nama nyalametkeun agama ibadah di leuweung teh embe mah embe bae cang horeng maksudna lain embe teuing ibadah ka Gusti Allah zikir horeng nyana waliyun min auliyaillah wali mantap sia ada bisa nu ngangon bae di lembur kayahuan kawalianana satu ketika hujan turun sehingga cai eueuh sanggeus teh cai eueuh jukut teh geus gararing embe ngarelel hayang nginum dahaga kadeleuna babaturan ki Syaiban bebeja ka ki Syaiban embe urang geus loba nu paeh Ban, cek jana. Ban, me aing bae ban, aing nginum bae. Laporan deh ti dia ban, kambingku mati. Coba meureun ti Batak ya. Iya. Nah iyalah lo banu laporan, akhirnya nyana ngadoa. Nyana mah ngadoana henteu langsung kieu bae dilihat mana sih Mega cek jana ya. Oh itu. Ditunjuk ku nyana Mega kadia heula sagede engko Mega cepet hujanan ya embe ya pararai ya langsung eta burak hujan Masya Allah eta ki Syaiban luar biasa geus loba tah hujan laporan deui ulah loba teuing atuh sakian Mega geus cukup rat geus geus ka ditu deui sia ka ditu eta kisebat bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi sakali geus selang sababaraha poe deui terjadilah seperti kitu deui minta deui ka Kisaiban terjadilah seperti kitu deui akhirna kadengekeun kan kagorengan tetep kadengekeun kabagusan tetep kadengekeun bae kajen ku kumaha ge nu aya di benak hati urang kajen teuing ku urang dipendem teu pernah ngomong-ngomong kamaripatan bakal timbul sarua bae kahasudan ge bakal timbul bae kajen teuing ti tubuh kiai tidak ada ustad komo dadah lurah mah parantina tah mah kos kitu mah komo dadah bangsa pamarentah mah geus parantina hasud teh paranti tah mah nya nama mun teu hasud teh lain pamarentah boh kitu amat emang parantina nya nama kos gitu nu bener emang kos gitu kiai abi atuh nya lamun bala lener mah teu hasud teu sirik pidik atuh nya urusan rakyat eta mah nya mah bener
nyaho hayang nyaho ke macan tutul eta teu kabeh nu jadi macan-macan nu jadi mamacan kadenge eta bagus jeung goreng ada urang teh hate teh kadenge bae ku batur kajen kukumaha ge kajen teuing urang jadi kiai ditutupan make udeng-udeng make sorban wayah hasud kanyahoan bae ku batur wayah riak kanyahoan bae ku batur padahal disumput-sumput ku urang ngomongna urang ngomong sufi bae ngomongna ngomong wali bae ngomong kiai bae mapatahan bae wayah hasud kaambeul ku jelema kajen teuing urang nyumput bae kajen teuing kukumaha ahli ikhlas kanyahoan bae ku masyarakat sebab eta teh tadi sarapih-rapihna meuyeum tarasi capeup mabuk sabagus-bagusna ngabubui tarasi tetep kaambe bae urang keur leumpang budak bau belum tarasi jayeung teh kaambe urang keur leumpang waduh opor ieu bangun moal ka mana sugan di ondang jeung teh tolol teh budak ngambe doang aduh teh kadengekeun kisaiban teh seperti eta bahkan satu ketika terjadi tanpa nurunkeun hujan bebeja kabeh babaturan ngangon-ngangona bahwa ieu embe urang geus kalantih kuari kurang jukut di Bagdad saat eta cek kisaiban ulah gandeng-gandeng berem jukut hejo sia bedak usararejo embe dikadijakeun kabeh bahwa urang mun ngangon jeung kisaeban mantep urang mah mantep urang Imam Syafi'i ngadenge bahwa kisaeban seperti eta saat eta cek Imam Syafi'i di jalan aing dek datang ka manehanana Imam Syafi'i ti kota kaleuweung manggihan kisaeban diuk di hareupeun kisaiban persis sakumaha budak leutik sakola di hareupeun guruna tungkul sieun ka guru persis seperti eta titah naon bae ku guru daek sagede Imam Syafi'i anu geus kacelun kaun-aun kakoncara kabeja kaunggal nagara kaistimewaan Imam Syafi'i di hareupeun kisaiban budak angon tungkul diuk simpulnya teh menta dijelaskan tentang ijtihadnya gitu batur mah padahal Imam Syafi'i hebat tapi kisaeban budak angon cumblang-cambling kadeuleuna ge teu salat tapi cek Imam Syafi'i kajen kumaha ge wali Allah ieu datangnya na kaleuweung sasalaman dicium diuk rapih urang mah sia tuh ka ditu ngaji saksa kasihan budak kamari kolotan aing atuh jeung nama je emang ngadu umur atuh ngadahar uyah na ge heulan aing leg-leg ku sia uyah modar-modar sia ngadahar uyah kita urang mah aya bahasa kos kitu teu tawadu ya Allah ya Rabbi je Imam Syafi'i tingali ayo naon PI cek nya teh kitu saya teh kira-kira kan pe kira teh ieu ngaja we abdi ka dieu aya hiji masalah nu keur ijtihad teh arti demen teh ulah ngagugulung ilmu fikih bae kos kitu teh mah ilmu fikih mah caknya nate aja urusan masyarakat ay sorangan teka urusan ilmu sampah sama kos gitu mah PI aduh cek Imam Syafi'i aing jadi kos kieu ya batur bae di urusan ay sia hubungan jeung Allah geus datang ka mana gedeng-gedeng ijtihad datang ka modar siapa kos kitu bae ay sia can beres-beres hubungan jeung Allah salat teh khusyuk dicarekan tak ku kisaeban teh hampura aja dia ibadah bener tah geus kanyahoan kaluhuranana kisaeban teh ditebak ku manehna ijtihad eta jawabanana tah bahkan samantas eta sia bakal ijtihad deui masalahna anu
sia ge bingung deui we tah jawabanna eta waduh cek Imam Syafi'i pohara amat geus abdi mah cek Imam Syafi'i kajian urusan ijtihad mah urusan tamah fikih abdi mah bade guru bae ayeuna ka mama ulah sebut mama ing sedek ngaguru mah guru bae helanan sok ngamama-mamakeun segala buya segala abah batur mah kos gitu orang malah yo sedek ngaguru ka aing teh nyebut buya ka aing buya tuh sia ka aing oh bayawak buaya Masya Allah Imam Syafi'i ngaguru batin ka Kisaiban ninggalkeun urusan-urusan ijtihad heula dititah curug ku curug Kisaiban budak angon sia anu Imam Syafi'i lantaran cerdas langsung dengan cepatnya na usul ilallah tetapi awas sumputkeun ku anjeun nya ulah waka ka lembur cicing heula 3 tahun Imam Syafi'i teu amprok jeung manusia sakit gitu atuh ibadah teh bohong lain hayu boga hadis hiji 2 manggung beak di buleudan bohong datang ka ongkek nyana kikituan bae aya hubungannya na jeung Allah teu beres hubunganna jeung amplop jeung makhluk neraka teh kos kitu teh lain cakula cek Imam Ghazali jelema nu ngagugulung pikih bae halikun geura paeh coba kerasa ujianna neraka teh kos kitu lantaran adigung aya di ahli fikih sombong aya di ahli fikih takabur aya di ahli fikih ngadu masalah malulu ahli fikih mah bisa naon sih sia ya japul jawabe di kumis aing ya patul muin di bulu bitis sama kos kitu mah sapi nama irung tah di dieu hayo ngadu jeung aing kitu bae ahli fikih mah kitu bae ahli fikih mah oh lu teu kabahas ahli fikih mah dibahas kabeh ge NU ngebahas tentang fikih dina bahsul masail geus berbagai wudu salat segala muamalah ubudiyah geus beres kabeh muncul permasalahan bagaimanakah manusia kalau jantungnya rusak kemudian diganti oleh jantung hewan sementara jantung yang akur dengan jantung manusia adalah jantung babi bagaimana andai kata manusia jantungnya diganti oleh jantung babi selesai di NU dibahas bagaimanakah andai kata manusia tulangnya ini rapuh keputihan atau bagaimana sajalah yang jelas sudah tidak berfungsi lagi kemudian harus diganti yang akur adalah salah satu hewan yang akur dengan yang senyawa dengan tulang manusia adalah tulang uak-uak dan tulang babi. Nah andai kata diganti dengan tulang babi bagaimanakah hukumnya menurut fikih selesai dibahas oleh ulama-ulama NU waktu bahsul masail geus tinggal neuleuhan bae teu kudu maca kitab bari ngedeng ge bisa neuleuhan clipping-clipping NU bagaimanakah donor darah bagaimanakah hukumnya donor mata geus dibahas berbagai-bagai permasalahan nu kamari ieu dibahas tentang wakaf. Bagaimanakah kalau seseorang mewakafkan harta bentuknya adalah genteng, bentuknya adalah kayu, bambu. Bagaimana kalau wakaf itu bentuknya uang? Terus dibahas, selesai geus segala rupa ge. Lu teh selesai. Dibahas jadi kitab lagi geus anggeus ieu. Geus, teta 6 tangan. Ieu gadu dalil, ieu dalil munazarah sampai mujadalah. Kitu kene ti NU jeung Muhammadiyah. Muhammadiyah mah ku NU mah eueuh nanaonan. Eueuh nanaonan Muhammadiyah di mana menang ngadu masalah jeung NU. Jeung NU teu pernah. Asa ulah kakula bae ulah sia ku aing mah teu bisa. Ge desa datang deui ka aing. Geus moal dijawab ku aing mah ditakos sia ku aing. Teu geus selesai permasalahan teh. Tapi takabur nu aya. So asa aing doh hasil aing toh mun aing di neraka teh kos kitu teh kesianlah ku tasawuf ku ilmu batin supaya datang ka boga rasa aja aing mah teu bisa ngaji teh tuh nginahin pan kos kitu. Waalaikumsalam naon dia
iya kula nanyakeun masalah memang aing mah tangkal masalah ayo jeung aing sia ngadu masalah mah sombong tapi lamun ahli Allah ahli sufi nanyakeun masalah oh tuh bisa aing ka dieu nanya masalah mah ka dieu mah mawa uduk kopi masalah mah itu tawadu ngaranna masyaallah ngeunaheun jeung ahli Allah mah iya Imam Syafi'i gurunya na oh barang Imam Syafi'i geus usul teh cacak aing teu ngaji ilmu batin cilaka aing di akhirat Imam Malik sarua bae lau kitu lamun naon kitu ngaranna naon kitu lamun laula sanatani lahalakan Nu'man lamun teu aya 2 tahun cilaka Nu'man teh nyana guguru ilmu batin 2 tahun lamun cacak aing teu ngaguru ilmu batin neraka aing cek Imam Maliki laula sanatani lahalakan Nu'man ngadu masalah bae cekna tapi barang teu kaji ilmu batin zikir ka Gusti Allah sejuk 10 masalah nu ditanyakeun dijawab 2 8 deui pikiran bae ku ente nanyakeun masalah 20 dijawab 4 anu sabaraha teh sadata 16 pikiran bae ku sia engge teu kaharti cekna tawadu masyaallah teh ieu urang mah nempo teh karomah-karomahna padahal mah loba wali nu teu dibere karomah ngan osok dibere jang pangbubungah sakumaha nabi dibere mukjizat wali dibere karomah ketika dibere karomah nyanana mah embungeun ngan kulantaran Allah mere timbul keyakinan anu pohara tambah oh sakieu teh oh gitu aing ieu waduh barang hujan jibreg aing karomah berarti kehujanan keneh berarti aing itu lain karomah teh mah biasa bego mun teu kehujanan ka arah insyaallah ieu tas dahar jadi seueuh karomah berarti itu blon tuh ieu Imam Syafi'i bae guguru batin jadi jana teh udeng-udeng teh dibuka heula guguru ka tukang angon ya Allah ya Rabbi etalah bisa nambai hujan nang Allah kene lantaran geus wau jeung Gusti Allah kos kitu nah iyalah maha kawasa Allah maha sampurna kekawasan Allah lantaran Gusti Allah teh allazi anzala minas sabai ma'an nurunkeun hujan ti luhur langit melalui mega proses-prosesna turun hujan nah ieu dibahas ulama panjang luar biasa sehingga mu'arodoh antara ulama ieu antara ahli filsafat ulama fikih jeung berbagai-bagai ulama